Di pilarian di ditu. Da mana? Alhamdulillah. Ye, wadoyok teh dieu teh anu nelpon dunungan ti Bandung. Besok teh hayang ka dieu can naik ulin ka Sumber Jaya. Hayang ngarojay. Hayang bari rek mareuli kadu, da cek buat loba kadu di dieu teh. Bener ayeuna loba nu asak. Lo bawa yuk gerak ka ditu tingali. Oh, hayu teh tinggal yuk. Kita langsung beri video call-nya. Ini si obosna ya. Ngomongna cenah pokoknya mek neraktir anak buahna kabeh. Bos, yo tah sarang ieuna ieu teh raina anu gaduh Sumber Jaya. Teh nok tah. Wa geus di dieu ye, sok video call ya kaduna ye tuh. Tuh. Tuh, bos kaduna. Oh, pokokna mah ayeuna mah. Tuh, bos tuh. Di Sumber Jaya mah ayeuna mah kadu. Kadu bawor, loba, aya anggur. Musangking seurnya. Pokokna aya anggur, bos. Aya melon, tuh. Ya geram ka di mana di teh pelit tuh? Ayo. Tuh, bos. Aing mah baralag pisan pokona mah. Dijamin memuaskan pokona mah. Loba aing namanya di Sumber Jaya mah. Tuh, tempat ngojay ge ngarinaheun. Hayu teh ka ditu. Tuh, tinggal itu. Tuh. Tuh, bos tuh. Tuh, loba pokona mah tuh. Halo atuh, lempang teh. Aduh, atuh lempang teh. Lagi awewe. Tah, iya tah, nu garong hayam teh, bos. Sanes. Tuh, aing mah teh. Ieu teh sabaraha taun teh? Ieu teh buhan. Lah mi balik nanti tahunna. Luar biasa pokona mah aing mah, deuleu ieu kadu. Pokona mah rantung, beak ti luhulu ge bos lieur ieu mah. Tah. Kemana ke bukunya ditu? Loh. Serius aing mah ya pura. Iya, sama. Siap sal. Mana? Tuh, dulu ku sia tuh. Bukunya. Cina heuh. Tah, bos pokoknya makan tuh datang we ka dieu. Tah, sal. Terus nyebut usaha ka dieu teh naon kana kitu? Nah, usaha naon tah si obos tah? Erek ka dieu, erek nginep hayang camping jeung anak buah rek traktir rek meuli kado. Nama duka naon mana? Ya kasih teteh keur nempon kaduna. Heuh, sia. Sia. Naon ngomong naon kana aing? Sebutkeun cenah keur bobogohan naon mana? Betul. Aduh. Ini tuh mah. Siapa tadi sangkowe babal teh. Buku aing ek usaha si obos teh. Erek ulin ka dia camping. Tah. Si obos di Bandung nunungan bapak anu saka proyek tah manehna teh. Nanyakeun di dinya aya tempat ulin teu, dibejakeun bapak teh ka Sumber Jaya. Ceung teh di dieu teh loba kadu, bos. Tah erek ka dieu aya kadu, ceung teh aya anggur, aya melon, aya lengkeng tah bapak teh keur nanyakeun. Siapa tanya punyuk teh. Aing ngaborong gitu. Heeh, erek ulin. Teu ek ulin ka dieu hayang ngarojay bari erek camping cenah. Oh, atuh. Heeh, atuh. Meuli kado atuh. Pokona engke bapaknya homawa we. Ieu teh ah. Heeh. Heeh. Nah, bapak aing teh bener atau oh gitu. Nah itu mendidik teh cekal wae leungeuna. Lah, karepna teuing sekolah ieu. Jadi gini Mang Jajang ya, kita nyimpen motor benar-benar dipastikan aman itu, terkunci leher. Kalau perlu dikunci ganda Mang Jajang. Dipastikan nyimpen motor itu benar-benar aman. Jangan sampai mengundang istilahnya orang yang tadinya berniat jahat, jadi berniat jahat, jadi mengambil Mang Jajang. Itu kelalaian Mang Jajang. Udah gini aja, Mang Jajang sekarang datang ke polsek ya, bikin laporan kehilangan. Iya Pak Polisi. Ya. Terus gimana ya caranya? Udah gini aja Mang Jajang, sekarang datang ke polsek ya, bawa sesuratan kelengkapan kendaraannya, bikin laporan kehilangan, bikin laporan polisi. Aduh, ini ada lagi nih kehilangan curahan mor ini Mang Jajang. Ya udah, kalau begitu mah Pak Polisi, nanti saya ke polsek begitu ya. Oke, Mang Jajang ya, saya tunggu yang di polsek ya. Siap. Bawa kelengkapan kendaraannya, surat-suratnya ya. Siap. Nah, kita bisa tindak lanjuti Mang Jajang ya. Ya. Ya, Mang Jajang ya. Siap, Pak. Waalaikumsalam. Aing malah gara-gara mah doyok ieu teh ieu ngawarkeun peuteui daunna hungkul. Ngawarkeun jengkol daunna hungkul. Jadi we motor aing eueuh. Geus pokona mah kieu mah doyok saya mah teu apal naon, gantian ta motor ah. Gara-gara Mang Doyok, gara-gara Mang Doyok. Gara-gara Mang Jajang cek aing ge. Urang mah motor buruk teh dikunci deui itu dah. Heuh we atuh leungit. Teu apal naon urang mah pokona mah ah. Nya, kieu kudu ningali penul tiu siki. Koream teuing. Heuh da aing ngabejan geus bisa anya maling, bisa maling cai teh. Terus solusinya kumaha atuh ieu? Tuh, deuleu motor datang. Tuh, deuleu cek aing oge. Aduh, aing mah. Jadi,
Gua ngomong aing make motor teh aing tadi serieur tah. Nyalahkeun ka si Badoyok. Kurang rek ke lempang ka warung aya motor ngagolek ngijem ka sa ngomong ka sa pan areueuh jalmana. Tapi ieu motor saha? Motor aing, buya. Apa mata dipake oge pan ritingna hurung yang dos bawa kurang teh cari kesempatan dalam kesepitan. Ya, Mang Jajang teh kolot. Iraha di mana wae motor teh kunci, lain dia mariting hurungnya heuh. Bos galeng segede nyaman juga polisi wae mematahan ka kolot. Hanya pepatah, lain jiga pepatah hungkul. Tinggal. Motor dipake ya. Ya, dipake kumaha? Pan itu dipake kurang nih. Kan eta mah motor aing, atuh jadi, atuh sengaja lieur wae. Ya, Sarua jeung Badoyok. Ya urang mah lumayan atuh mah kege ye kudu hati-hati wayahna ilmu mah ti budak leutik oge sik terapkeun. Urang teh budak tapi ayeuna motor ngagoler mah atuh. Nu teu niat ge jadi niat, urang bager untung. Bagas atuh kitu mah lah. Tah urang dibikeun deui. Kan kade di mana teh sing kitu ulah ningali pedah. Cek aing kontakan Mang Jajang. Rieu aing geus kerjaan. Heeh, saruana ieu mah heueuh. Dirempong aing teh di dieu teh. Gitu gara-gara beuteui tajam jengkol. Warisan manfaatkeun sing bener lain kalau apa tuh boleh. Ya urang malah terakhir mohon nya. Urang geus dibawa. Heeh, ya. Ah, Heuh. motor urang oge teh dipake. Halo bos. Kumaha ayam teh benang? Benang bos. Bagus. Bara-bara bagus bos. Naha? Benang jeung urangna bos. Terus kumaha? Keur dirariung bos. Arek kumaha tuh ayeuna? Aduh, modalan bos. Lain modolan, wah kabur. Tulungan bos. Iya, ininya basah. Besok kayak ya wae. Yuk, duduk dia. Gak mau basah ininya. Nah, tuh. Aing. Bisa bawa aing. Soal model kieu. Ih, gatal ininya.